Kunaon teh ulang-ulang? Pugu hayang kawin ang. Nya ari aya laki nama kawin atuh nunggu naon deui. Geus aya lalaki nama calon mah indungna oge satujuan. Adina satujuan, lanceukna nya satujuan, kabeh oge geus satujuan ang. Atuh nungguan naon deui ari geus puguh kitu mah. Pan eta kendalana hiji ang. Majikanana can satujuan. Aduh. Caritana urang teh ulin ka tetangga. Pas disampeurkeun keur ngahulang we sorangan. Tanya ku urang teh. Kunaon ngahulang kitu? Puguh kolot, darah rendah. Gampang cek urang teh lah. Ciduhan we beungeutna. Dijamin tah. Darah tinggi. Yang kebuka ini. Aduh. Ulan Kumaha diajar teh sakola tiasa teu ngitung. biasa Cik mama ngetes ayeuna. 5 dikurangi 4 jadi jempol aduh cenah tiasa kieu atuh. Naura teh ade teh gaduh pisang cau 5 di mam 4 jadi wareng astagfirullahaladzim. Anjing tadi aing selieuran yang dompet teh kapangi-pangi euy. Aing. Ya kapangi ku kuring dompet teh Kang di sisi di saung balong. Sok we pariksa heula bisi aya nu leungit si kurang. Duit mah aya ieu 200. Ngan cuma tadi mah 2 lembar 100-an. Nah, jadi 50-an. Kapan ku kuring ditukerkeun? Maksudna kumaha? Amih babari akang meretip. Aduh. Kunaon atuh ang ditinggali-tingali teh bejiga nu bingung. Puguh karunya kami toha. HP-na ruksak. Nya kapaksa urang teh meuli deui. Ngan HP-na nu 2 jutaan. Terus Jual lah kami toha. Hargana 3 juta. Kan lumayan tah. 1 juta. atuh ari kitu malah ge karunya.